Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jadi kitab bahasa Sunda anu dinamian As-Simarul Lazidah. Nadom Sunda kitab Aryadul Badi'ah li Syekh Al-Alamah Muhammad Hasbullah bin Sulaiman anu dinadom sundakeun ku Pangresa Al-Hajj Iqbal Amin Abi Irfan Pondok Pesantren Darun Nizam Kampung Jugjugan 1 Desa Jugjugan Cisarua Bogor Jawa Barat. Nomor yogikeun kana ieu kitab tiasa ngahubungi kana nomor WA nomor HP tertera na ieu kitab 0857 1104 8987. Tah ini urang buka lebetna teh ya. Sapertos kieu lebetna. Peryogi tiasa ngahubungi kana nomor WA anu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tah langsung di nadom sundakeun ku pangresa aya ieu nadomna. Ku nyebat asma Allah nu kasifatan ku Rahman Rahim abdi bade ngawitan kana ieu kitab nazoman Riyadul Badi'ah bahasa Pasundan. Ari sadaya puji eta kagungan Gusti Allah Ta'ala nu mangeranan nu mangeran sakabeh alam teulian pangeran nu mahiji maha rahman. Ari rahmat Allah nya kitu hormatna eta muga tetep disanggakeunana ka Kangjeng Nabi Muhammad kakasihna anu janten gagaden para rasulna sareng oge ka para kulawargina miwa ka para sahabat sadayana katut ka para tabi'in sadayana nu ari mandugikeun ka kiamahna. Lagam nama bebas lah gitu. Saparihna aya nu ngalagamkeun sapertos kitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.